Subscribe to my channel. Lamungan sekedar sakitu doang urang teh can mantep. Lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek. Lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu. Parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna. Di antarana la hurufna pitudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tamang ngaji orok dina sorok ge ilam annama wala di mana-mana naon kitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung ma jeung la napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana emak jeung lasub kana fi'il mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu ngakapangaruhan ku emak jeung la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi saradana nyu batuk ke la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sekolah nu teu ngaji nahwu la tudriku lam salah ini la tudrikahul lam salah keneh berarti la tudrikihul absamanya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti do mah geus patah geus kasran geus la tudrikhul absar aing kudu naon deui atuh goblok ropang geus, nasab geus, cer geus, sukun geus, tolol cenah sia mameureun. Pugu jelema bengek. Lain ngabatukannya na tah ai anu teu boga anggeran mah atuh, berubah. Tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorok teger. La tudrikuhul absar. Anu batuk, ngabatukan aing apa bengek sia? Hah, ngabatukan aing apa bengek? Lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah la napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua aya ijab aya salab ijab mah mahukima biukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia nu teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagulung kalapa kiai ngomong naonnya itu kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai heueuh nya bener pan ieu teh dijadikeun qodiyah sedengkeun qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah model syai'a salibah kuliah berarti
aya nu make adat surna teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in wala sabadun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah lamun anu mah apa ma'alal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun. Lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti. Aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun. Opat berarti opat kali opat jadi 16. Matak diruntuykeun tak ku santri mah. Kulun pakulun kulun babadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun babadun badun palasaya badun palasa badun. Bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pa badun laisa badun pala saya laisa badun beres. Ayo dah kau ada itu. Nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantekna asa boga martil bae. Bisa ajeun kumaha. Lantaran mama mah cowong ngajina. Jadi begitu cowong ke keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kaya eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal. Nu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik. Wiridan jeung santri nu gandeng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menang hayu menang haya geus gampang tah maka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi budak nu kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae. Jadi nya nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal. Ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid. Nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina. Kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi. Nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi, ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi. Ai ku ari diteruskeun. Aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu kitu deh ditanya ku masyarakat iya ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan bihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna. Jadi aya adat sur imma bikulin au bibadin au bila saya badin ndet make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna. Tojokeun ku urang bakal ngabentuk ulu insan hayawan berarti qodiah kuliah mujabah. Kan geunah badul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qodiah juz'iyah mujabah la saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qodiah salibah kuliah. Jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kaca letot kajen gugu bage hari iya cina aya adat surna muka dulu ku mata mah aya nu teu kadeuleuk atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji
cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi, aya Sulamun Nawrok, aya Syamsiyah, aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah. Ta eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu, malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting. Ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk kieu deuk modar tah ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh. Ta eta nu diajina naon eta tahzib, nomor kadua Ukudul Juman, nomor katiluna Bukhari. Eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kitab ulang bantek ieu anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah. Didinya ayata qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab, tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli. Lamun tadi latudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah geus beunang ka ku santri jijeunya bari unggut-unggut tanpa santri bener tanya kondisi kunaon saya unggut-unggutan puyang jaga ngarti kos kitu tah ngaji mah. Jadi dimu produk dipreteli heula kalimat per kalimat. Ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek. Berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna. Tah, jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal. Aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah. Mata manusia moal bisa, mata kebo moal bisa, mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleuh. Tuh nah udah eta sapi teu bisa kadeuleuh bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan dengan Al-Qur'an la tudrikul absor berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran coba sekali moal bisa kadeuleuh Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kulliyah. Jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga-tingkatan suara sekali mata mana bae mal bisa neuleuh ka Gusti Allah. Masya Allah. Tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteuneunan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka Syamsiyah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah. Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha tah sesana sabaraha 17
nutujuh ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot. Eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot. Santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina, lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina, encan beres ke jadi kiaina bangsa proposal. Eta kiai teu bisa mukhtalitot teh mongkos kitu. Bangsa asup ka Golkar tepuguh hitunganana, tepuguh perhitungan dunia jeung akhiratna. Ngan saukur pro naon geureuh apaan sabe nu kadeuleun. Tama santri teu ngaji muhtalitot tama bos. Canang geus ngaji samsiahna. Geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah. Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib madamadzatul maudhu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat. Naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasuk-ngasupkeun kiai ka Golkar teh jaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan kusia kitu kahartikan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang Isa Guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna. Ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa yalati kamu fiha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhu madamazatul maudu mawjudatan. Sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kulu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar aida iman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid dan jihad da. Jadi ieu qodiyah muwajahah bijihati daimah mutlaqah. Tah mulai guys teu kahati kaler kidul guys bisa jadi koski itu ya eta kita kok itu hese dua tak imam sampai de kabongkar eta kakarak lah saceuhil tetencana naon. Oh berarti ku hari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran tah ieulah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad lamun geus dihijikeun ke jeung muraqabah jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat coba tulis teng ieu kapangijeng ieu kumaha ieu kapangijeng ieu kumaha ieu kapangijeng ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke